Mun hayang sukses gabung jeung jelema sukses. Mun hayang sugih gabung jeung jelema sugih. Loh, kok bisa? Atuh bisa lah polongo. Ieu nya, daripada darah dia beli kopi 3.000-an make gelas plastik anu katiup angin langsung tabur. Ieu nya, aing pas teu boga duit, aing maksakeun ka hotel bintang 5. Ulah mahal-mahal, 80.000 beh kopina. Eta mah rek ngahutang, rek maling ka Indonesia dia sabodo amat, mikir moal aing. Nu penting beli kopi be di dinya. Kunaon cenah? Tah, di dinya loba jelema sukses kara rumpul. Coba dari pelajari cara jelema sugih eta ngabagawe kumaha, menyelesaikan masalah kumaha, supaya otak dari dia mikir bahwa mustahil bahwa dari dia eta bisa nurutan jelema sugih. Terus coba kayak dari dia temponya ke parkirana, aya mobil Lambo, aya Porsche, aya Ferrari. Engke otak dari dia mikir, oh, dari dia eta mau mampu kabeli mobil kitu polongo. Makana bagawe neangan duit. Stan saha dari dia jadi jelema susah. Hei, goblok.